Acara Tablighul Islamiyah anu bade Mau'idatul Hasanah anu bade disampaikan ke guru urang sadayana kakersana Lustadna Nagerhana di Bandung. Waktu senareng tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalik, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, nusami kusim kuring dipihormat, guruwaneun pikeun sim kuring. Hais pangampih pupuh lemur, dikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Ibu mewah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Lamun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Lamun ibu udur leos ka doktor, jawabanana hayang cager. Tah ari ibu pangaosan sebenarnya hayang naon? Habis hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka tanyakeun ka ustad nu deukeut, naon gunana ilmu? Maka jawabanana ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya, urang teh kabeh baroga ilmu. Berarti kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan mah urang baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge anu hadir teh arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees. Kabeh oge ararapal ilmu infak jeung sedekah tapi sakabeh mah pedit ge anger. Kabeh ge nyaraho ilmu teh jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge pasea wae. Ibu oge ararapal kasalaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik geuning jeding. Berarti lain urang nu teu boga ilmu mah geus boga ngan oncor nu eueuh. Saha atuh jalma nu bakal meunang oncorna ilmu? Jawabanana hiji, qalbun salim. Iwati jelema nu hate bersih. Matak rumus hirup anu samah gumantung hate, lain pangkat, lain jabatan, lain kadudukan, lain kayaan. Gumantung isi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, leuwih alus, hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Matak derajat manusia teh ternyata geningan gumantung isi hate. Maka lamun harta cicing di jelema nu alus hate bakal bager. Lamun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana, beuki sombong dina hirupna. Boga kongkorong, leumpang dongkok. Make pingel ti dieu nepi ka dieu gigibrig jiga nu setruk. Boga harta hate kotor, bakal sombong. Lamun harta cicing di jelema nu bersih hate, beuki loba hartana bakal loba jelema miskin yatim katulunganana. Matak balik kana awak urang, kunaon Allah teh nitipkeun harta ka urang, buah-buah pedit kene. Pon kitu deui ilmu sarua. Ilmu entep di jelema nu kotor hate.
beki luhur elmuna, beki loba jelema nyeri hate ku bibirna. Nah, sombong asa aing pangboga elmuna. Lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate, beki luhur ilmu bakal ngarasa leuwih bodoh dina hirupna. Palebah mana apan urang teh nyaho ilmu ngan palebah migawe mawalahu alam. Bener? Tah matak nu ngaran hirup teh nu kudu ku urang dialusan, lain rarai-rarai teuing. Da ari rarai ibu dialusan ti bareto ge anger waktu naruksak mah geus kolot ruksak. Pan baheula mah ibu teh bentangna Sukabumi, pan ayeuna mah geus eueuh ketit-ketit acan ieu bentang. Sabab rumus dunya mah pana ai pana teh ruksak. Matak lamun hirup tong nyarane kana pangkat da aya eureuna, tong nyarane kana harta da aya beakna, tong nyarane ka salaki ibu da aya maotna, nyarande maka Allah Taala anu abadi langgeng salalawasna. Well, matak hayu hirup teh urang nyarande ka saha? Ka Allah. Hate kunci, matak nu ngaran hate bersih, nyerap ilmuna ge ti mana-mana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pek gera baca ku anjeun dua sumber, hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, dua ayat Allah nu henteu tertulis alam disebutna. Pinter maca Quran teu bisa maca alam, na agama alus ngan ekonomi seuseut. Pinter maca alam poho kana Quran beunghar ngan adigung. Mata keur umat Islam dua rupa nu kudu dibaca, Quran buka, alam buka. Pan bangsa batur mah nempo reungit nyiptakeun anti reungit, obat nyamuk, pan ibu mah meuli. Bangsa batur ulin ka laut nempo budah lautan jadi keresek, pan ibu mah meser. Jadi bangsa batur pinter maca ngan bangsa urang pinter maca Quran ngan teu pati pinter maca alam, sehingga alus na agama ngan na ekonomi marada seuseut. Sabab nu kudu dibuka ku ibu teh alam dunya ge baca. Awak ibu tak ieu teh bacaeun. Rambut halis, kumis, bulu dada, bulu bitis. Cek ibu teh anu kaliwat kumaha ibu. Rambut halis, kumis, jangot, bulu dada, bok toong ku ibu. Yen Allah teh nembongkeun rob. Ai rob teh nu ngajadikeun nu miara. Rambut manyangan, pan halis mah teu manyangan, artina dipiara ku Allah. Da teu kabayang sagelis-gelisna ibu halis panjang, tuluy kuring ceramah teu sudi datang nage. Naha asa ceramah di alam gaib. Dina jero pandangan aya tulang, baos oge ku Allah diciptakeun tina tulang. Tulang mana nu manyangan? Tulang leungeun. Naha huntu tina tulang teu manyangan? Rob. Yen Allah teh ngajadikeun jeung ngajaga. Matak urang hirup manusia sapanjang boga Allah tong keung jeung tong sieun Allah nu ngajagana. Ibu kulam na aya asup cucunguk kana irung. Kusaha dijagana ku Allah, matak hirup manusia sok nyarande ka Allah Taala. Baca ku ibu alam dunya. Da urang teh sakapeung mah hirup teh era ku orai. Orai masa tahun sakali ganti kulit ngan ngaran anger orai. Kunaon pangaosan urang batur kurang resepeun. Heuda jiga orai karek ganti tiung, ganti baju, hate mah teu ganti-ganti, nu pedit anger, teu akur jeung dulur anger, pasea anger, kasalaki ge hohoak anger. Aduh, bapak-bapak bari ngarenet ka ibu lebok-lebok. Dek dipikar resep ku batur kumaha lamun ladang ngaji eueuh perubahan. Matak wayahna bubar ti dieu, anu goreng kasalaki geuwat angkep aya. Pan salaki teh bakal nanya, kunaon mamah uing ngaos jadi lebay? Tobat. Paling kuat 2 poe teh. Kudu aya perubahan sifat, nu kedul jadi daek, nu goreng jadi alus, nu pasea jeung tatangga jadi tara, nu teu akur jeung dulur jadi alakur, nu goreng ka indung bapak geuwat tepungan. Tah ladang ngaji kakara pikaresepeun, lamun anger wae, bawel anger, pedit anger, teu balik anger, ngaji nu mana nu kudu dipigawe. Alah, geunah euy loba ungeuk-ungeukan. Matak hakikat hirup teh tuh Allah teh nyimpen pelajaran dina orai, ganti kulit ngan ngaran anger orai. Hirup mah kudu saperti hileud. Hileud pan loba jelema sieun ku hileud. Tapi hileud cicing 30 poe muntal dirina robah diri jadi kukupu. Jelema sieun ku hileud tapi resep kana kukupu. Tah ladang pangajian teh mun batur cua ngewa geuleuh rujit
minimal beres ngaji teh kudu aya pikalucueun. Tong sok lawanan batur baeud ibu nu seuri, batur pedit sok gewat bere, atuh batur teu balik ka urang atuh nu balik tong sok sarwana. Sabab nu ngaranna hirup tuh lalakon buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong diala, buah buruk mah tong ditaekan, kacapet-capet tanaga melaan buah buruk, nu buruk mah engke ge rag-rag sorangan, ibu dihina, diledek, dicaci, tong dilawan engke ge eureun. Nah tuh kege eureun sorangan, da lamun dilawan mah jadi sarwana. Lalajuan deui ku urang teh doma lapar, urang lapar ngencar duanana. Doma lapar paling nyokot daun sampe, jelema lapar mah tempo ku ibu. Nya daunna, nya diala sampeuna, dilek-lek jeung pagerna, nu bogana ge ditonyok. Ternyata manusia anu bareng jeung nafsu leuwih atah adol tibatan doma. Leuwih atah adol tibatan sato. Lalajuan ku ibu anjing oge sakapeung mamere ilmu ka awak ibu. Mata tong galak ka anjing teh komo dibaledog dosa henteu. Kata kuring mah panggih jeung anjing punten cing teh pun guru. Cek tetangga teh rada gelo. Nah cing teh nyebut nu gelo, maknya guruna anjing. Kali-kali mah urang teh guguru ka anjing. Palabamana urang kudu guguru ka anjing. Sanajis na baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalan make taneuh. Tapi najis na baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur, leungeun paantol, awak padeukeut, hate rujad saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur? Salamatul insan min khifdil lisan. Salamat jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna. Lekohna maca Quran kudu lekoh budi jeung basa. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngewa ka baturna. Weh. Ungek. Lekohna salat kudu dibawa kana lekohna bahasa. Teu mungkin jelema salat nganyerikeun batur, ngaledek batur, ngahina batur. Lekohna bacaan salat kudu lekohna budi jeung basa. Marah mai, somea, dareh deh, alus budi, hade basa. Merenah tah salat teh dina akhlakna lain sakadar dina awakna. Matak. Oh. Naon ibu? Oh, kan bae atuh. Borok wab direk dihalangan. Jadi kahirupan teh didinya. Ternyata geuning urang mah kana ilmu teh karek apal, ngan can jadi amal. Pan ibu ge sok wiridan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tah eta teh ngaranna wiridan. Pertanyaanana mana gawena? Subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Lamun bibir geus wani nyebut subhanallah, naha hate kotor beti kukut nya teu izin ari bibir nipu Allah. Dina bibir subhanallah ari hate kotor dikukut, batur hajat dia. Batur nyen gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratug angen. Batur majuna usaha nyeri sirah. Batur meuli motor paeh weh. Ai subhanallah dibaca. Apan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Sing boga kaera ari bibir ngomong subhanallah, ari hate kotor dikukut. Naon beda jeung kadongdong lemes luar rumet eusi. Keheul atuh da, heuwel. Ngomong alhamdulillah, pan alhamdulillah teh sadaya puji, lillahi kagungan Allah, mana gawena? Digawe atuh sanggeus ngomong alhamdulillah teh sadaya puji kagungan Allah. Naon gawena? Tong ujub, tong ria, tong sombong, tong takabur, da puji manu Allah. Ieu mah beres tahajud, nyeun status. Tutunuhan isuk-isuk. Ditanya aku batur kunaon jeung nanaonan grasok jelema ibadah hayang ditilai manusia. Anta budallahu ka anna katarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi batal urang lamun ibadah ngan sakadar hayang ditempo ku manusia. Bener. Boga kongkorong leumpang dongko. Nanaonan. Sabab tungtung hirup mah sarua teu miskin, teu beunghar. Tungtung hirup mah boeh warna bodas bari teu make saku. Artinya teu bisa mawa duit 1000 acan. Alhamdulillah sadaya puji aku dina gawe yen puji teh nu Allah tah manusia mah teu boga hak pikeun dipuji. Kumaha lamun anu ngahina sabodo cirina si itu bibirna goreng. Da ari hareupeun jelema nu kotor hate mah saalus-alusna ibu tetep bakal ngewaeun. Bener tuh Bu? Saalus-alusna ibu disingarepan ku jelema nu kotor hate keukeuh moal kapake.
Mata hirup tong hayang kapake ku jelema nu kotor hate. Paduli aku masih eta. Ditiung digonggorohkeun, digamis digonggorohkeun, dicadar digonggorohkeun si kotor hate. Nyan dicadar. Ngan sabalikna ibu, wayana kudu bersih. Mun diheledek batur, dihina batur, kan we antep pagawean anak. Engke ge eureun di mana geus nyeri huntu. Mun ibu dihina batur tungguan eureunna iraha geus nyeri huntu. Aduh, alah tah ibu nempok lebok kitu we. Manusia mah bakal aya tungtung hirupna, henteu ku panyakit ku maot. Matak wala tamutuna illa wa antum muslimun, entong maot lamun lain keur kaayaan muslim. Maknya muslim keur ngaledek batur, maknya muslim ngahina batur, maknya muslim galak ka batur. Muslim maruhamau bainahum, silih pikanyaah antara urang jeung urang, Islam jeung Islam. Lamun Islam perang ti ditu takbir, ti dieu takbir, nuruksak lain Kristen, nuruksak lain Hindu, nuruksak lain Buddha. Lamun Islam perang, nuruksak Islam eta sorangan. Sing malalikir atuh. Lain ieu mah parbut usoli jeung teu usoli masjid jadi opat. Parbut kunut jeung teu kunut papaseaan pabaeud-baeud 7 tahun kikituan nanaonna. Nu hiji subhana rabbiyal azim, nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Matak naon lamun silih ajeuna? Bener. Subhana rabbiyal azim keun, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi keun. Tanu katilu nu kudu cekek mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Pek bae matak alhamdulillah teh bawa kana sikap hirup. Komo Rabbul Alamin mah ari alhamdulillah teh lapad anu dipake ku jelema nu bersyukur. Alhamdulillah pun anak parantos dihitan pan kitu cek akang oge. Alhamdulillah nana gerhana datang ke Sukabumi pan kitu cek ibu teh. Alhamdulillah hujan raat pan kitu. Sok gaweuna atuh. Rabbul Alamin Rob narimakeun kana perkara nu geus dibikeun ku Allah. Bulu panon alus antap. Ieu mah pan teu narima dipanjangan. Lu kaluhur atuh nempo urang teh kiceup. Kuat jiga nu tunuh. Balik ti dieu mau motor, angin galebug, bulu panon nilep duanana ti kusruk kana susukan. Dituding Allah, ya Allah, lain Allah, dudut bulu panon. Tuh para artis irung pegek hayang mancung dioperasi, jadinya rengsol. Beungeut tembem hayang tirus dioperasi nanaonan geus tarimakeun ibu montok bae cirina salaki nyenangkeun ieu mah nu montok rata-rata dipoto hayang nyangeyeng cing teh naha mah kejeng nyangeyeng ibu ngarah ka tempo langsingna heueuh na foto langsing dina kieuna segede drum pan eta teh penipuan ngaranna teh mengeus hirup mah entong mah kejeng kitu dah hirap sirup mah tahu marima karena perkara nu ku Allah geus dibikeun selesai. Arina nagerhana aya merek pi ustaden da eueuh. Asli di mana ya ustad merek kieu? Nyaho urang oge. Ustad mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Urang mah jiga ojek online. Tapi geuning ai ku Allah geus ditakdirkeun kudu jadi penceramah mah. Alhamdulillah meureun ibu ge lalajo. Sa Jawa Barat ka Kurilingan geus takdirna 1000 jelema ngahalangan kuring ulah moal bisa ngadon sape hate ngalawan takdir pangeran. Matak hirup manusia mah pakades disarekan ku batur ulah jadi kades. Aikun payakun Allah kudu jadi kades kalah kagarering aya teh nyarekna teh. Matak hirup urang mah sakadar narima ibarat wayang kumaha ceuk nu nyegelkeun. Matak tong sirik ka batur, tong pidi ka batur, tong panas ku rezeki batur. Geus takdirna masih genah geuning dina Islam teh. Ieu batur maju jeding-jeding, hek kusia atuh kayaknya. Salus-alusna Bapak Kades nyieun program, anger disingarepan ku jelema nu kotor hate mah eueuh balegna. Dia, Pak Kades datang ka nu maot, hayang kapake. Pak Kades datang ka nu hajat, asik biji. Pak Kades cicing, si kelut, kitu we. Eueuh balegna, Pak. Matak nu ngaran hirup konsep umat Islam, hate nu kudu bersih, matak wiridan teh gawe. Bener? La ilaha illallah. Teu aya pangeran angin Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya keputusan nu hade iwal keputusan Allah, teu aya sifat nu bener iwal sifat Allah. Matak manusia disebut hamba Allah. Tinggal tanya, nah bener urang hamba Allah? Da sakabeung mah urang teh jadi hamba nafsu.
Ari hamba Allah mah teu mungkin ngewa ka batur, da Allah nyarek teu meunang ngewa, boro-boro mah kanu bener, kanu salah ge tong rujit. Boro-boro kanu pinter, kanu bodoh ge ulah izin. Nah, pan urang jadi pinter teh ladang tinu bolohong. Bener, da ibu beunghar teh ladang tinu miskin, matak jelema beunghar teh kudu nyaah kanu miskin. Ieu mah nu beunghar loba ngomong, kongkorong teh 40 gram. Kumaha cek nu miskin, saha nu nanya? Imah teh CF 800 juta, kumaha sia goblok hutang ge moal milu mayar. Kunaon teu meunang ngomong imah ka jalma nu teu boga imah, tong nemong-nemong kongkorong ka jalma nu teu make, tong coba-coba nyaritakeun harta ka jalma eueuh kaboka, naon dosana mah panas kana hate batur. Weh. Pokona mah da kikituan oge ibu teh da kitu keneh. Naon mah jeung kudu diaku, Bu. Dan nu ngaran hirup kesenangan mah cantang tuh deuk neangan senang, neangan tenang. Teu mungkin jelema senang boga tenang. Katempona we senang, hatena mah teuing. Imah hiji hayang dua enteng. Sertifikatna kabangkeun. Mobil hiji hayang dua babari BPKB na lelepkeun. Pan katempona mah senang, imah dua, mobil dua. Toong sirahna ngepul unggal bulan. Da asa benerna anu tenang jeung senang mah tuh si miskin senang di dunia, tenang di akhirat. Si miskin deuk teu tenang kumaha, moal ditanya harta ti mana dipake naon? Nah teu gablek. Coba malaikat nanya ti mana harta dipake naon? Cek nu miskin teu boga. Tapi sabalikna keur nu beunghar di dunia can menang kesenangan, di akhirat ge can menang ketenangan. Mata kudu rada era jelema beunghar, lamun yatim diantep, miskin teu ditulungan, nu teu boga imah teu dipanggieunkeun, nu jompo teu dibelaan. Harta urang engke ditanya ti mana harta dipake naon? Wayahna jawabanana diangge miskin, si miskin nolol ti surga. Waduh, waduh. Dipake yatim, si yatim ngoceh ka Allah, bohong, bohong. Dipake ngabangun masjid, DKM paheulana, waduh Gusti, dagor jelema kitu mah. Sabab saksina awak urang adalah batu. Disebut bageurna ibu teh tong diaku ku ibu, tapi ku tatangga ibu. Abdi mah bager, sombong. Lamun cek tatangga, sae si eta mah bager, berarti kaasaan rezeki ibu ku jelema itu. Tah saksi nu sebenarnya itu lain awak ibu. Bener ya? Tak iya pengajian. Can wani kuring nyebut soleh da ieu teh palsu. Iya nu hadir kabeh di dieu ka asup kuring ieu teh palsu. Matak sageulis-geulisna teteh, sageulis-geulisna ibu, na eudeuh kuring bogoh sudi. Nah palsu. Dumeh maneh rek pengajian, mandi sajam, make wedak, make lipstik, blush on ongko, parfum komo, bener? Coba di imah daster merengkel. Tah aslina ibu teh eta geuning. Matak geulisna ibu, hadena ibu, kuring teu wani nyebut soleh ka ibu. Da ieu mah pupulasa. Da eusi hate ibu mah cantang tuh. Lautan jero bisa diteleuman, hate deet manusia mah hese dikobet. Nya ge ibu ngareneng, hate mah cantang tuh. Buah-buah naroweco, si eta bumpau kelekna, yai. Teu nyaho. Ayeuna dina pengajian, ungek-ungekan ka kuring ngadenge ceramah. Cantang tuh bubar ti dieu mah bawa ngocobrot ngomongkeun. Eta nana gerhana teh. Teu apal, Pak. Matak ieu nu hajat palsu, palsu. Cek ibu lalajo nu hajat, loba teu duitna. Loba matak hajat ge, tapi naha teu berag. Geus loba bayareun poe oge. Tah asli nama eta. Coba ibu teu maroba duit, tapi babaraha katakan. Nah, da ibu mah teu boga duit ge pangajian tinggal lalajo. Ari daek aing teu tinggal balik. Tapi keur nu hajat kuring teu datang wirang gede. Keur jamaah mah deuk datang deuk henteu hak ibu. Bener? Teu saeutik jelema boga harta teu jongjon hirupna. Teu saeutik jelema teu boga harta tapi tenang hirupna. Nu miskin mah sare oge dina kasur butut tibra ngacai we. Nu beunghar mah pan bororaah ateul majarkeun teh. Dina kasur butut mah patuh kudu spring bed. Akhirna kamar opat spring bed kabeh, nah teu tibra-tibra nganyuh kabeh. Boro-boro tibra hutang ge ngoled. Matak jelema hayang senang mah gugu Allah disebut kahayangna Gusti. Lamun bener hamba Allah.
Karena pertanyaan, innallaha ma'ana hirup jelema nu alus teh jelema nu barang jeung Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah teuing. Isuk ayakeun deui pangajian. Nu ceramahna kudu ustaz setempat. Mungkin teh jamaah nalobana jiga ayeuna. Tuh, geus kajawab eta. Berarti ieu pangajian lain jeung Allah. Naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Ayeuna kuring ceramahna jeung Allah duka teuing. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan. Datang moal. Tuh awakna pengajian hatena mah sudon bea. Cik kuring oge. Matak hate jelema mepat teu nyaho nepi ka kompak kabeh. Datang moal lamun negerana teu dibayar. Moal. Eueuh nu baleg hiji oge eueuh jawabanna. Padahal awakna mah pengajian geuning hatena mah eta rusak. Bener? Bener hati. Mata hirup teh ternyata ukur disebut era palsu urang. Nana gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut ajangan. Horea palebah mana gawe urang nu sabenerna. Warasatul anbiya pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Aya teu ustad nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun badi dieu aya eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Naon saha anu teu katulungan ku Nabi? Yatim kabantu, miskin kabela, nu susah kabelaan. Ku Nabi ayana ustad naha bisa mantuan yatim miskin cantang tuh. Bener? Ya, Nabi mah setiap perkara nu dipenta dibikeun. Ayeuna nana gerhana cenah ustad. Penta jamna dibikeun moal. Tuh 2 kali sudona. Beuki lila ieu ceramah, beuki doraka. Geus suudon deui wae Pak Ustad. Ieu hate kuat omean. Artina kuring teh can meujeuh disebut ustad teh, can meujeuh disebut kiai teh, jauh tanah ka langitna sabab akhlak can nyoko jeung nyuku sareng anjeunna. Matak urang mah jauh kene, matak naon make jeung kudu lege. Bener Ibu. Da disebut pejabat teh eta teh ku rakyat, jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Sok eureun ibu tong nyoblos sing kompak, nah bakal jadi pejabat moal. Heeh, mata kali-kali mah lain urang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu ngahormat karena kahayang rakyat. Manehna moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Nah Pak Kades bakal jadi lamun teu dicoblos. Paingan tuh Pak Kades mah dititah di moto ge kuat dayekeun. Cinta Pak Kades kuat dayek dititah moto pelayan rakyat. Tadi di ditu abdi mah rada kerung. Lebih ke aya rakyat. Pak Kades ieu HP abdi. Cing terek naon Ibu? Hoyong dipoto. Kades dititah. Tapi eta Pak Kades ridoeun. Kuring nanya, "Des, nama jeung ridho?" Pan abdi mah pelayan rakyat, moal jadi abdi, moal jadi rakyat, moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Ternyata raja di balik raja adalah rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Nanagerana ge ceramah tong luhur-luhur teuing, tong sombong datang ka dieu. Naha aya 2 nu berjasa ka kuring, hiji nu hajat nu ngulem, kadua ibu. Coba nu hajat ngulem, ibu-ibu eueuh nerek ngomong jeung tembok. Ya Pak. Eta kadieu kome ibu, mun ceuk ibu atosan, eueusan we. Mun ceuk ibu burit hayang balik, jung. Kumaha tuh lamun mustami bubar atoh. Tinggal dahar. Jadi urang gede teh sumberna mah tinu leutik. Urang alus teh sumber nama tinu goreng. Urang daek oge sumber nama tinu ngedul. Matak nu ngedul teh pelajaran kahirupan eueur urang. Mun urang geus daek tong sok ngahina jelema kedul. Bisi hiji waktu urang nu kedul ku batur dilalawadehkeun. Bapak geus daek ka masjid tong nepak dada. Ieu menyarekan batur ke masjid atuh euy. Nyieun masjid teh nyieun tamu geus antara kos pasaran. Si eta kumaha cek itu? Maneh oge ka masjid karek ayeuna. Kan baheula mah sarua gapleh jeung aing. Tong sok ngawiwirang batur, amal urang keur urang, amal batur keur naha make jeung lalajo pagawean batur, pagawean urang ge wallahu alam. Sok bawa kana aslina, salat hese husu, bener. Maca Quran kadul maca jelas. Sholawat ge teu pati, bener. Ari surga geus diaku, nah memangna surga teh di Garut. Ngomean mah nu urang lain nu batur. Ai urang mah loba ngomean batur. Eta teh salah, ieu teh sanes kitu, bari manehna ngajedog. Bener Bu?
panon tetong cekas teuing ka batur matak jelema nu alus bentak kana dirina peureum ka baturna. Bentak karena awak orang, saha orang sebenarnya. Da ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga, tapi Allah nutupan kagorengan ibu. Lamun ku Allah dibukakeun kagorengan ibu, cantang tuh ibu boga harga dirian. Nah nagarana ge sarua, dihormat ku batur lain kuring nu terhormat, tapi Allah munian kagorengan kuring. Lamun ku Allah dibongkar kagorengan kuring nu sanyana, cantang tuh ceramah kuring didenge ku ibu. Matak Allah mah hebat, Allah mah maha sagala-galana nyaah, maha asih. Sagoreng-goreng na ibu ku Allah ditutupan satebalik-tebalik na kuring ku Allah dibunian nganu ngaran manusia nah habat nyokelan kagorengan manusia ari si eta makhluk di mana Allah wae nu boga na nutupan kagorengan na ari jelema nyokelan kagorengan aduh bener ya teh matak nu disebut hamba Allah teh mana atuh dalamun hamba Allah mah kudu sifat Allah nu dipake Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Ajiz, Al-Jabar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawir, Al-Gopar, Al-Kohar. Tuh Allah teh Rahman, Rahim, Maha Welas, Maha Asih. Hamba Allah kudu boga sifat welasan, asihan, jeung deudeuhan. Matak disebut hamba Allah teu mungkin ngewa ka batur. Nu disebut hamba Allah teu mungkin ijid ka batur. Nu disebut hamba Allah teu mungkin ngalidek kasalahan batur. Hamba Allah, bro. Da Allah mah tubuh illallah taubatan nasuha. Manusia tong kalangsu dina kagorengan. Balik ke kami, taubat ke kami. Itulah Allah. Ari urang mun batur salah, bibir teh kuat renyem lamun teu ngomongkeun dah. Rada kahartos ieu teh. Sadio atuh da. Piraku urang kudu dibongkar nepi ka dinya. Ari heueuh. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana garelo teh. Batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku gibahna, garelo duana lagi. Batur nu salahna, urang nu ngomongkeunana, apa nu ngomongkeun teh gibah, toong Quran, toong hadis, kumaha dosa gibah. Iya batur salah dia cobrot renyem bibir teh kajeunna pangajian. Yai. Batur boga dosa dina salah, urang boga dosa dina gibah, sarua sebenarnya. Matak jelema nu alus mah kaput bibir teh ulah sok nyocobrot ngomongkeun batur. Rek kitu rek ieu lain urusan urang tapi urusan dirina da untung jeung rugi mah dirina nu bakal ngarasa moal aya jelema nu leuwih nyaah ka awak urang lintang ti awak urang sorangan moal aya musuh nu paling nyata dina kahirupan lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh nu sanyana tah awak ibu sorangan ari rek pangajian aya teu nu ngahalangan sugan ibu rek endit pangajian kade semun pangajian kade ku aing aya eueuh na karadul atuh. Nari masjid dijaga ku Belanda dan teu. Baheula mah masjid teh dijaga ku Belanda ulah diasupan tapi masjid pinuh. Aya-ayeuna masjid dijaga ku Belanda. Euna kosong. Deuk saha nu dituding? Setan. Wawuh ge henteu panggih acan jug setan we. Sifat setan teh ternyata ayana awak urang ngeduh. Matak musuh nu paling nyata tah si kaluwet. Bener. Matak la ilaha illallah. Ibu, eueuh kaputusan nu alus, iwal ti kaputusan Allah. Ayeuna pangaosan, kuring datang kudu jam sakitu, jamaah kudu jumlahna sakieu, gardag hujan badag, geus jadi keputusan Allah, tong aral jeung tong subaha. Asli, tong riweuh. Nanya nepi ka hujan, nah bisa kitu ibu ngeureunkeun. Nanya nanagarana teh telat. Nah bisa gitu ibu ngarah kuring tereh. Moal bisa waktu diatur Allah. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu manusia teh boga waktuna masing-masing. Ibu baheula keur ngora tara ditiung, ayeuna bet daek ditiung, geus waktu. Maknya geus kolot di beureuman keneh buukna. Bapak baheula pernah ngalaman baong, tapi ayeuna bapak geus rada eureun tina baong, geus waktu. Da eueuh nu ngaran aki-aki tuluy-tuluyan baong, eta mah ieu ti aki-aki 7 mulun. Teu tobat-tobat. Ieu nu hajat sarua Pak, geus waktuna. Jadi hirup mah teu kudu jengkel. Ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, ai jadi jeung nu petot bae. Geus jadi keputusan Allah jeung nu petot tarimakeun kukut piara paraban etang-etang gaduh marmot lah.
Geus jadi keputusan Allah da Allah mau uninga mana anu cocok keur ibu. Nu kasep bari beunghar bisa jadi teu cocok. Hiji galak timuru ibu teh. Kadua WA na mun kapanggih sayang-sayangan moal teu di blender. Anu katilu mun balik telat bakal dicarekan. Nah ibu kasep beunghar sieun direbut batur. Coba nu petot deuk balik heug teu kajeun. Deuk sare bareng hayu deuk henteu kumaha sia we. Artinya aya hikmah di balik eta. Pernah ibu piknik teu tulus. Ibu dek enit-enitan piknik mayar 1 juta ka RT. Hari ibu teh jam 12 penting nyeun combro jeung misro. Capek teuing ngagolerna kursi kerelek hudang-hudang jam 10 beurang. Ditinggalkeun atuh amek teu ka RT. Ka salaki ge amek. Salaki datang sia lain ngahudangkeun. Pan sidik aing dek piknik. Panas duit lapor ku si RT gitu. Amek ibu teh. Saking ku amek cicing dina kursi, jetrek kana TV aya berita bus dari Sukabumi dikusruk kana jurang maot kabehanana dek amek. Nah teu continue. Teu istiqomah amek teh. Manusia teh batas akalna sempit, Allah mah maha lega, maha luas, mata enggeus hirup manusia gerah sumerah, gerah pasrah kana katangtuan Gusti. Kahayang urang cantang tu cocok jeung kahayangna Gusti Allah. Sifat urang cantang tu cocok jeung sifatna Gusti Allah. Matak disebut we hamba. Hayang nanya ke bapak-bapak. Pak, bapak rek ka sawah, pamajikan sare, sangu eueuh, cai eueuh, amek teu? Pamajikan sare, bapak teh ka sawah geus siap. Pacul geus siap, cai pacul geus siap, sapatu geus siap. Pamajikan teh keur sare, neangan sangu eueuh, cai eueuh, amek teu, Pak? Oke. Cek bapak amek. Pertanyaan, ku amekna bapak naha sangu juga asak? Ku amek bapak naha pamajikan juga hudang? Ku amek bapak naha cai juga nyampah? Nah naonana tuh? Lamun hirup bareng jeung Allah moal amek. Justru bakal rasa urang ancrup karena rasa pamajikan. Boa-boa pamajikan teh aya nu karasa eukeur hareeng. Gek diuk gigireun mah hampura bapak bade ka sawah gesok we istirahat kadang eta sangu jeung cai eueuh bapak rek meser di warung da sidik loba uras aya nok asin ge naker seubeuh we. Nah make jeung kudu amek jiga nu teu areling. Ku amekna bapak hiji jadi panyakit ka pamajikan. Amek pamajikan ge molor wae bagong. Kumaha pamajikan naon sia. Jadi pasea. Boboko ditalapung jadi ruksak. Wadah cai teko ngarana ku sabab usain dibalangkeun jadi rajet. Sahanu kaduhung awak bapak mata hirup. Jelema nu jeung Allah mah lain kitu, sadar diri. Oh, pamajikan teh aya kacape, sangu eueuh cai eueuh, warung muka tinggal meuli uras, jeung nok asin 10 ngarebek tah di sawah teh. Coba lamun ku amek datang ka sawah jam motrot, babaturan nanya, "Kunaon euy jiga boga hate teu geunah?" Pamajikan molor wae. Ningang babaturan nu goreng hate, ngeus ganti pamajikan kitu patut mah. Loba nu hayang ka maneh teh. Tuh, setan datang ngamere bobotoh ka awak urang supaya ganti pamajikan. Geus cerai mah Pak si itu teh kabur pangheula. Coba lamun jelema bareng jeung Allah, gek diuk gigireun mah bisi aya nu karasa mah sok we lajengkeun kulem hampura bapaknya. Deuk angkat-angkatan, meuli we nok asin. Geduk macul, aya eueuh lalaki nu kitu. Maka jeung eueuh tah. Maka jeung eueuh cenah Pak. Hah? Lain pananyakeun aya eueuh lalaki nu kitu. Eueuh, maka jeung eueuh tah. Jadi lain sombong ieu ngaku. Akang kitu henteu? Oh, dua tah. Ai bapak kumaha? Tuh bohong. Kudu mang meunangkeun. Jadi artinya hirup bareng jeung Allah teh kudu salawasna 24 jam bahasa kolot sariring-riring dumadi sarengkak sapari pola ucap tekad jeung lampah roh pati gogodongan kudu bareng jeung Allah. Urang mah bareng jeung Allah teh keur salat, bubar salat mah bareng jeung ujung. Di mana Bang? Salat atuh teu cara maneh kitu. Ieu ge pengajian mungkin bisa jadi ayeuna keur nangtung ngadengekeun ceramah keur jeung Allah. Bubar ti dieu mah wallahu alam. Insya Allah jika dewan anu keok. Pan lamun hayang jadi mah insya Allah jalan bakal lecir. Insya Allah rakyat bakal sejahtera. Geus jarade mah insya Allah teh jadi lalab.
Jadi orang teh saha atuh Bu? Tak iya ibu, ulah hayang disebut ahli ngaos. Ibu ulah hayang disebut ahli ngaos. Ka ahli ngaos, kumargi bawa Ustad Barato Sumping acara bade di kawitan. Maknya aya ahli 5 menit hayang mantap. Eueuh ahli di alam dunia mah Pak, eueuh. Ilmu Allah teh tuh lautan anu lega. Ancrubkeun curug kana lautan, angkat sakeclak cai tina curug, ta eta ilmu Allah nu dibagikeun ka sasama manusia mah eueuh nu sampurna eueuh. Kuring pinterna ceramah teu bisa menerkeun son. Tukang son gaya dina sonna moal bisaeun ceramah padahal mik anu manehna. Coba tuh di mati latihan ceramah tukang son teh. Heueuh latihan mineng nungunang eueuh. Da lain takdirna. Mata tukang son jeung ustad teh kudu bisa silih hargaan. Ngan anu pang capek-capekna eueuh deui lain ustad tukang son. Tukang son pang ripuna mangul eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplain. Coba ustad sajam 2 jam balik ka gemol. Malahan mah aya tungtung ending anu paling pikanyerieun tukang son. Nu pang capekna tukang son ai bayaran gede ustad. Aya ustad ngamuk ka ustad, aya tukang son ngamuk ka ustad henteu, artina bersih hatena. Coba lamun ngamuk, heueuh euy. Aing nu ripuhna manehna nu untungna, tah berarti tukang son panas, sok atuh urang tuker. Abdi jadi tukang son jadi tukang penceramah. Insya Allah dua lagi hancur. Sound system ngebeledug di cowok ku abdi. Nu ceramah butut mustami komplain nu hajat wirang. Mata hirup manusia dina Islam gerak cicing dina fungsina masing beres Pak. Pak Kades, tuluikeun jadi kades. Bagian pemerintahan silahkan Bapak Kades, silahkan Bapak Camat, silahkan Bapak Bupati, silahkan Gubernur, silahkan Presiden. Ngan bagian agama punten urang serenkeun ka ajengan. Laras? Apaan Bapak Kades ke bareto keur hayang jadi kades teh nu pangheulana didatangan teh ustad. Pak Ustad nyungkeun pidoana abdi bade nyalon, moga-moga Allah ngaijabah ceuk ustad teh didoakeun. Lol polisi doakeun abdi bade testing, ka ustad minta doa. Lol TNI ka ustad minta doa, bener? Pejabat ka ustad minta doa, matak balikeun Pak. Ayeuna geus jaradi ulah sok mopohokeun ustad atuh. Alah. Ai keur hayang ustad didatangan geus jadi kuat teu inget sia teh mah. Ustad. Tuh, matak nu ngaran hirup ternyata hate Pak kunci hirupnya. Bener. Ah, Ibu hayang salamet. Nu bener ya teh. Hayang salamet dunya, hayang salamet. Kumaha ngajawabna eta? Gawena kumaha? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu teh ngadoa, nun Gusti Pangeran abdi paparin abdi kasalamatan, repeh rapih di alam dunia jeung di akhirat gitu Pak. Heueuh jawaban ti ibu naon? Da eta mah ngadoa, ai jawabanana. Kade ngadoa teh ulah ukur ngangkat leungeun bari ngocobrot ai gawe henteu. Da jelema ge hayang beunghar teh kudu daek usaha, ai hayang beunghar cicing di imah mah ngalamun eta mah. Kade urang ge hayang salamet dunya akhirat teh ukur ngalamun. Lamun ibu bener hayang salamet dunya akhirat, akhirat mah kumaha Allah da Allah nu boga, ngan lamun dunya kumaha ibu. Akhirat ku Allah dibikeun kasalamatan, lamun ibu nyieun kasalamatan di alam dunia. Hayang salametna akhirat, dieu jawabanana di dunia. Panon salametkeun tong papolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngocobrot ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah, hate tong panasan, otak sing tenang, salamet di dunia, di akhirat ge salamet. Ari jiga nu heueuh ngadoa hayang salamet dunia akhirat, kasalaki poporongos. Karena gosip dungdak dengdek. Ngalengkah karena salah, hate panasan ku batur, boro-boro di akhirat, di dunia ge ditelapung batur. Oh, betul. Mana nu hayang salamet dunia akhirat teh mana? Hayang beunghar wae kudu leos ti imah init ka sawah, boga jagong pek pelakeun, boga kacang pek alungkeun, tuluy geus melak teh kudu daek cubar cebor, bisi loba teuing caina pek grasaatan. Aya perjuangan hayang beunghar teh. Ieu hayang salamet, tapi ngocobrot ngomongkeun batur, boro-boro di akhirat, Ibu, di dunia ge dikepret batur. Jadi jawaban akhirat teh ternyata ayeuna. Lain ieu mah engke we di akhirat dah. Lain engke pembuktian akhirat mah ayeuna da akhirat mah saha nu geus nganyang ka ditu.
Sedangkan orang hirup di alam dunia boga kahayang salamet di akhirat. Ayeuna modalna dunia teh adalah adunya majruatul akhirah. Dunia tempat jembatan menuju alam akhirat. Salamet di akhirat gumantung salamet di alam dunia. Sok bangsat pae. Kumaha cek ibu pangijeng kuburan aya kasieun eueuh. Malah rok disingkapkeun modal harus ya modal. Sok kiai maot sedih. Pas bapak kiai ieu aya mah masjid teu oleh makmur. Nu miskin teu oleh katulung. Urang oge teu boga beas dibantuan. Nah, ari nu bageur nepi ka gewat dipunut ku Nu Maha Agung dipenta ku Nu Maha Kawasa Gusti legakeun alam kuburna. Kunaon ibu wani ngadoa kitu? Bageur. Coba ka bangsat. Arek ngadoa kitu. Tuh, cek urang oge. Jadi ternyata nu nyiksa urang di akhirat. Lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain baraya. Tah amal sorangan. Bener? Nah tuh. Jadi jawaban hayang salamet akhirat teh. Ayeuna panon tong popolotot. Ceuli tong resep gosip. Bibir tong renyem ngomongkeun batur. Ngalengkah tong kana salah. Mata bubar ti dieu teh kaput bibir teh. Lamun hayang ngalengkah dek ngagosip ka warung, bakutet ku tamang. Sia teh kitu suku kitu. Lamun hayang ngomongkeun batur astagfirullahaladzim. Lawan tetanggaku naon maneh, cicing aing keur tobat. Nah, Pak. Pan urang judulna hayang salamet dunya akhirat. Jawabanana ayeuna di alam dunia. Kartos Ibu. Ari ieu nu hajat hayang naon ka anakna? Hayang soleh. Nah, maka jeung hayang da budak mah geus soleh. Budak mah teu salat teu dihisab, teu maca Quran teu naon, budak can nyaho di naon-naon. Soleh budak mah tah kolotna nu kudu papatahan. Budak gelut sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ibu jeung salaki. Boro-boro sajam Pak 7 minggu baeud keneh. Dalah-dalah 20 tahun ka tukang masih kena dibahas. Di mana telat? Rapat heula, ya rapat mau jeung ublag gitu. Eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabara giga ieu memori dina sirah ibu. Coba budak gelut sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Aya dendam. Oh, budak ngamuk bawa ka warung 5.000 jadi cager. Coba ibu ngamuk ka salaki bere 5.000 ditonyok ta salakina. Sedangkan orang boga cita-cita hayang budak soleh. Eta teh kahayang nu can aya jawab. Bari hakikat mah budak nu soleh mah tong jauh-jauh teuing. Ibu, budak sumberna ti saha? Ti indung. Asalna ti indung, nu usul adalah bapak. Matak aya asal jeung usul. Saha nu usul? Bapak. Hari budak asalna ti. Saha nu usul? Jadi bapak mah haban ya usul. Mata rata-rata cek ilmu psikologis anu merasakan kebosanan di bab eta ieu nu pangheulana dalam usia 40 sampai 45 ibu mah geus bosan ngaladengan salaki teh meureun nya da teh nyaho ngan ieu cek ilmu psikologis cenah kitu usia 45 teh awewe mah geus teu pati hayang ngaladenan salaki teh bener teh ibu mah henteu cenah ibu mah siap keneh. Asa, betul Pak? Asal dan usul. Nu usul adalah lalaki, asalna budak mati ibu. Matak lahirlah sebuah pernikahan supaya asal usul budak puguh. Coba salaki abah tapi orang hamil. Teu puguh nu usul. Buat jurig jarian nu usul teh. Hayang boga budak soleh, jawabanana ayeuna. Ngandung ibu teh 8 bulan. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang budubrak. Ripuh ibu, ripuh. Ngaran ngandung teh nangkuban sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap, gilak sabulan 2 bulan, sebelna beak dikarep, tengah peuting loba kaganggu, komo keur usia 4 bulan, loba usik pan budak teh, loba kaganggu patuangan ibu. Laras ibu? Ngaret atuh ka bapak dengekeun. Sabab bapak mah pan teu ngalaman bab ngandung. 4 bulan ngural jeung sebel aya kahayang budak tetangga ngalahirkeun aya tanpa daksa budak deug pan ibu marada sieun amit-amit jabang bayi ulah saturut-turutna saking usieun budak sarupa jeung itu.
kejiwaan ibu kaganggu, mental ibu kaganggu, nah sieun budak teu akur jeung lebih kahayang. Kaganggu pak awak ibu teh. Borosot budak kaadunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingareunana matak orang pertama anu nanonkeun nyawa keur anak punten lain bapak tah ibu-ibu. Asli. Pembukaan hiji, pembukaan dua, pembukaan tilu, engke pembukaan 8 pecah ketuban prot. Ngeus pecah ketuban bawa ke rumah sakit hese keluar pan hampura ibu teh ditaranjangan. Teu era ibu teh ngajarak-jarak kesang sabadag kieu kupingkeun bapak-bapaknya kupingkeun. Jadi lain enteng ngalahirkan bebengok budak teh. Ngajarak-jarak kesang sabadag kieu budak hese keluar, ibu menyawa geus ampir kakalayangan panungaran nyawa. Amaran ibu ngaruma pernah ngalaman lah dina ngalahirkeun. Nyawa teh ampir kakalayangan, geus remang-remang tetempuan geus liur, karetak dina hate Gusti. Pek anak salametkeun bae abdi mamaot oge loba inung nu ridho melaan nyawa nu penting anak salametkeun bae urang mamaot ge nepi ka geus teu dipikiran surga neraka matak paingan cek Allah jalma anu ngalahirkeun tuluy maot matina ge dalam keadaan mati syahid. Laras coba bapak hayang mati syahid teh kudu perang ka Palestina juga tuh. Ibu mah eta we mati syahid teh hayang mati syahid. Tinggal maot keur ngajuru teu sararudi deui. Hese keluarna dokter nyokot gunting bari seukeut dibius sapotong kahanap pan culang cileung keneh ibu teh bisa nempok keneh dokter kena guntingna ka kuping nyebut krekna ge krek digunting budak dikeluarkeun bali dikeluarkeun teu cukup budak jeung bali asupkeun alat pensteril bebeskeun kana jero patuangan ibu dikual-kual ngarah sel telur masih kena aya. Coba bapak geus didudut asupkeun deui geus diasupkeun didudut deui geus kitu nyokot jarum jeung benang anu ngahiji jeung kulit dikaput digunting nyeri dikaput nyeri. Ibu-ibu adalah pahlawan keur anak 2 kali nyeri tapi ridho dina awakna. Coba bapak raheut digunting jeung dikaput ditonyok dokter kita. Bener. Jadi ibu teh aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu. Kunaon digunting, melaan anak. Kunaon dikaput, melaan bapak. Matak iya geuning pahlawan sajati teh sabenerna mah iya kaum ibu-ibu keur nu ngaran anakna. Bener Bu? Nah bapak pernah ngarasakeun? Paingan atuh keur ngiram beger. Matak salaki nu alus teh asup rasana kana rasa ibu. Meureun nyeri pamajikan Umar bin Khattab we. Kurumoy pan tatangga deuk curhat teh bab curhat naon? Bawelna pamajikan. Nalika deuk datang ka Umar keur ngeluh we cicing. Ternyata pamajikan Umar keur bawel ka Umar. Aya Umar ngalawan teu isukna pakapangi. Ceuk eta tatangga Umar kuring datang ka imah anjeun. Deuk naon? Deuk ngadukeun perihal pamajikan kuring bawelna beuk Arab. Kumaha ceuk Umar? Nah atuh teu asup. Ternyata pemajikan anjeun ge leuwih bawel tibatan pemajikan kuring. Kumaha kuring ngeurepan pamajikan bawel? Geuning anjeun mah cicing. Cicing we, nama jeung cicing. Jasana moal bisa katebus sanajan urang mangusahakeun, sanajan urang mangmerekeun baju, imah sagala rupa jasa nu ngaran indung moal bisa katebus ku harta jeung ku bana pamere salaki. Aduh. Asa meunang. Asa meunang keun antepa cenah mareunang heula geus. Oh lah gitu. Kalem bae kudu balen. Tuh. Mata boga we cita-cita ayang boga budak soleh tah ibu teh pembohong besar. Cicing heula. Ibu teh pembohong besar. Patuangan lapar, anak nanya, "Mamah lapar?" "Henteu nyai, kope keur maneh." Bohong ibu teh. Aya dengan sangu daging sate jeung lauk naos ku ibu dituang tara ngariung jeung anak can nyokot can wani ibu nyokot padahal ibu teh lain teu hayang-hayang nah atuh nyebutkeun embung bohong gede ibu loba kolot anu ngabohong lapar ditahan melaan anak tapi naha geus jadi anak loba ngawadulan kolot berarti diwaras cenah ku ninina nama kejeng nuding nini nah teh bener Bu
Ibu kadang-kadang capek, lungse, ripuh, tunuh. Nyeri ngalahirkeun teh nyeri, tapi aya nu leuwih nyeri tibatan eta. Aya. Cicing, Pak bapakmu mah ngarasakeun cicing we heula. Ibu ngalahirkeun teh nyeri, nyeri, tapi aya nu leuwih nyeri tibatan eta. Naon eta? Nalika anak geus gede, wani hohoak, wani sesentak, dititah ngadon tujang tajong kana panto, di dinya kolot nyucur cai panon dina hatena sanajan teu katempo dina lambai jeung socana, tah di dinya Pak ditutup panto sawarga ku Allah keur nungaran anak. Matak ternyata surga teh aya di indung, aya di bapa. Matak budak nu soleh teh hade ka indung, hade ka aduh. Indung hiji budak 7, nu 7 kapiara. Tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot nu hiji. Loba nu ngaran kolot dititipkeun di yayasan, loba nu ngaran kolot dititah musafir, loba nu ngaran kolot dijamin ku kehidupan anak. Anak naon nu kitu patut nepi ka salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Gusti, pan abdi salat, pan abdi haji, pan abdi umroh, pan abdi teh zakat, pan abdi teh puasa, naha ditolak. Kumaha jawaban malaikat? Bebengok sia aya indung bapa nu teu mikarido ka awak maneh. Nah harai geundeuk rai pias. Pan tadi masih serian, pan air bapak tuh juga rai geundeuk rai pias. Aduh. Saha nu baheula ngalaman ka kolot teh da ieu. Nyai gerang rumah wadah engke mamah. Sok ingat. Ingat wayahna. Cek kolot teh nyai gugah teh subuh netepan atuh engke we meuni panatik teuing kolot teh. Nyai tong kaluar ti imah komo jeung lalaki ya mamah mah teu gaul. Saha tah saha. Saking ku garagar. Bari eta teh jaminan sawarga teh aya di indung aya di bapa. Ternyata paingan salat urang hese husu. Paingan ibadah urang hampa. Paingan ibadah haji urang asa teu jadi naon-naon Pak ukur beak duit. Ternyata aya kolot anu teu mika rido ka awak urang. Sedengkeun ibu teh ngarepotkeun ti orok di rorok, ti bubudak di pupunak, ti leutik di ongkled-ongkled, gering saeutik kolot mah cicing eureun di imah, gek diuk gigireun, nyokot cai anu panas, asupkeun anduk, diteuneun dina munan ibu, ngaranna dikompres, bari pok kolot nyarita nyai geura damang. Hoyong naon lamun geus damang ku emak moal burung ditedunan, eta kolot ngolo anakna supaya lahir jeung batin cager jeung bager. Ayeuna indung ibu gering. Pernah teu nu ngaran anak ngariung, cicing gigireun indung, dikompres, dipencetan, dibawa berobat. Ya Pak, asli sakelo-gelona urang alus ka kolot, salat oge kadang-kadang balik kadang-kadang teu, aya berhak pikeun ditarima ku Allah. Naha ridallahu fi ridho walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah gumantung ridona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Paingan urang hirup di alam dunia hirup teu neut paeh teu hos, kanap teu akaran kaluhur teu sirungan, lamun kembang teu jadi pentil, pentil ge teu jadi buah, geus jadi buah ge ngadon beaku hileud. Kunaon? Aya kolot nu teu mika ridho kana kahirupan urang. Matak mundek menta doa tong ka batur, tong ka dulur, tong ka tetangga, tong ka baraya, menta doa ti batur mah kudu mayar. Kolot nu gratis ngadoa mah. Tadi ge abdi rek mana cenah maneh? Sukabumi Pak. Rek naon? Ceramah. Heuh ku Bapak didoakeun sing hasil. Ayeuna teh beres ceramah teh dus-dus wae mah meunang. Tah eta teh doa kolot Pak. Kumaha lamun eueuh nah doa Bapak urang teh diijabah sanes nu hajat teh kurang persiapan. Ibu bahala keur leutik pernah minta duit ke kolot sok ngomong. Pernah? Aya dibere aya henteu kan? Kunaon dibere keur boga, kunaon teu dibere? Kumaha sifat ibu nalika keur teu dibere duit? Emot-emot, baeud, manyun, ngadat, bener? Ayeuna ibu geus boga anak. Budak minta duit, ibu ge pan sarua sok mere jeung sok tara. Kunaon ibu mere ku aya, kunaon ibu teu mere? Genah teu nalika anak teu dibere duit, ibu teu balaka yen urang keur teu boga duit, tapi budak nepi ka gejret, budak ngamuk, budak baeud 7 poe, raos teh eta hate. Lebok. Hukuman cek Allah nyata, nu goreng patut ka indung bapa, boro-boro di akhirat, di dunya di kontanan. Baheula indung urang nyai ka dieu pangmencetankeun sirah.
Nyai pang nincakankeun osok ngagugu sakapeung. Inung teh keur berharap anak datang kana tongongna mencetan. Inung keur berharap di pencetan sirahna hayang datang. Inung teh lain nitah sebenarnya mah ngan aya obrolkeun ka anak ku cara deukeut. Ibu paingan teu meunang ilmu ti inung bapa da urang mah teu deukeut. Ayeuna ibu geus kolot bakal karasa nyeri sirah, nyeri itu nyeri ieu. Geroan anak ibu pang mencetankeun bakal karasa inung urang nyeri na bareto urang teu ngagugu setelah ibu geus kolot budak teu ngagugu. Laras mak mata hayang surga mah da enteng, hade ka inung hade ka bapa beres teu kudu riweuh. Bener. Ibu sok indit-inditan. Ibu indit-inditan, budak teu milu melengek. Di jalan loba dahareun nu dipikaresep ku anak dibeli. Keur saha? Coba anak indit-inditan. Bener? Kuring mah moal luhur-luhur teuing bisa teu kataekan ceramahna ge. Eta wae teu kapigawe bab ka hade ka inung ka bapa. Da lolobana mah ai ka batur alus ka kolot mah garoreng. Boga anak, boga pamajikan pan eta teh batur. Naha ai ka pamajikan alus ai ka inung bapa goreng. Da eta pamajikanana atuh nyare ka salaki mun barang bere duit teh. Mun salaki barang bere teh mana duit kurang, dikainungkeun molor jeung itu. Aing mah hoream gebleg pamajikan kitu patut. Hayang boga pamajikan teh abdi mah anu kieu ye, cek pamajikan aa gaduh ceceh, gaduh sengsarkeun keur emak. Sengsarkeun keur abah. Asli geus jarang aya awewe anu ngelingan ka bapakna ka salaki, Pak, gaduh artos, aya heulakeun indung, heulakeun bapakeun we abdi mah. Kitu teu? Kitu. Kitu. Asa teu percaya. Pak, gaduh artos, gaduh sengsarkeun ke ibu Rama iraha atuh urang nepungan eangan pamajikan anu ngelingan. Naha surga lalaki aya di indung bapana, surga ibu aya di salakina. Har. Laras Pak Ustad. Surga urang, surga kuring ya kuring lalaki. Di naon? Ana ada teu menta. Kana wios. Dia makanya urang mah centil. Sieun kasiku. Surga kuring kaum lalaki aya di indung aya di bapa. Surga ibu aya di saha? Di salaki, Pak. Matak wajar lamun pamajikan, Pak gaduh artos, urang sengsarkeun, iraha urang nepungan pun biang jeung pun bapa. Lamun aya di dia budak parawan, kitu mentalna. Tuh keur mas kawin 30 gram emas putih nu harga 5 juta. Nah, saking ku geus jarang nu ngaran pamajikan anu ngarti kana hate salaki hayang nepungan kolotna. Da rata-rata mah lalaki nepungan ge duit kurang oge. Pamana kurang 1 juta. Tadi teh panggih jeung si emak dibikeun we molor we jeung itu. Da si emak kitu geus kawin teh ingetkeun we ka kolot. Tah apa we kitu mah bere mas kawin ku taneuh ruksak lah lieur. Surga lalaki aya di indung bapana, surga ibu mah aya di salakina. Matak hayang boga budak soleh teh hade ka indung bapana, urang bisa kieu, kuring bisa kieu, Pak Ustad bisa nge-MC-an, ibu bisa kieu, eta teh jasa kolot, ladang masantrekeun, ladang nyakolakeun, beak sawah, beak imah, kolot mah teu menta sapeser-peser acan ayeuna henteu. Terus Pak. Matak kuring mah demi Allah, di mana-mana teh gede cinta Pak. Hayang dikintu naon. Saking ku nyaah ka kolot abdi mah sukuh, da hayang ka surga, da salat urang mah husu ge henteu. Maca Quran teu pati unggal poe. Maca sholawat marhabaan ge teu pati jarang, ai surga hayang babari. Nah, bongan Allah geus nyiptakeun hiji ayat, bongan Nabi geus ngaharewos. Yen surga teh aya di bawah telapak kaki. Eta we pigawe alus ka kolot. Matak abdi masuk kieu cing teh bah, hoyong dikintu naon, abdi rek ka Sukabumi. Entong cenah da balik teh bakal burit, bakal peuting. Ngan lamun maneh hayang ngirim ka kolot, sadiberena kuno hajat. Ai kamari cenah maneh ti mana mawa Ranginang ti Tasik. Ai mawa dodol ti Garut, ai wajib ti Cililin, ari peuyeum ti Bandung, ari ganas ti Subang,
Ayeuna cenah ka mana? Sukabumi. Kira-kira cenah maneh mawa naon? Aduh ka teuing cing teh Pak. Da teu apal cing teh, Pak teu apal teuing teu mawa naon. Cenah kira-kira maneh teu barang bawa? Duka. Mata wayahna we nu hayat bahanan. Sieun ke balik ditanyakeun. Ai teh dia teh ieu teh Sukabumi. Cibatu. Naon? Peso, manya peso unggul. Golok, naon deui? Tak karek dua talenan, naon? Nah, lain hakaneun geuning. Atuh lamun dibawa teh sieun ngajak perang aya. Mochi, heeh. Hah? Nah? Rempang. Oh manisan, rempang teh dia mah. Teu apal. Heuh tah engke lamun apalna geus aya dina dus tah kakara apal. Sabab kuring mah kieu Pak patokan hirup mah senang dunya senang akhirat. Keur jalma nu alus ka indung Bapa. Moal senang dunya moal senang akhirat mun goreng ka indung. Nepi ka malaikat ngadoa, Gusti tolak salatna, tolak zakatna, tolak saumna, tolak ibadahna, tolak kasolehanana, tolak bageurna. Sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Nabi di tukang. Amin. Kabayang teh nu ngadoa saha? Malaikat. Nu ngaaminan saha? Nabi. Geus pasti diijabahna. Mun nu ngadoa kuring nu amin ibu, ham-ham. Tadi ge geuning Pak Kades ngadoa, ya Allah, rootkeun hujan kalah kador dar gelap. Da doa urang mah loba kahalangan ku panyakit hate. Aya doa indung mah tembus langsung eueuh sekat eueuh jarak. Matak geus rek minta doa mah ka saha? Yo ke batur minta doa ke kolot diajenan riweuh sia tah. Bener. Baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere. Ayeuna ibu geus kolot boga duit, jug anterkeun duit ibu ka kolot, ibu ngadon ceurik. Nama kejeng ceurik. Kolotna geus rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum. Kajeun ngoceak maratan jagat, kajeun ngajerit maratan langit, ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur, rakatak kana dada urang kana awak. Ternyata nu ngaran anak teu bisa mulang tarima kana jadi kolot. 30 tahun urang hirup dirorok ti zaman orok, dipupunak ti zaman budak, diongklet-ongklet ti zaman lemet. Jasa indung bapa nepi ka urang nepi ka sadanget ayeuna. Ayeuna indung urang geus kolot, pulangkeun jasa moal pernah satahun-tahun acan kaburu ninggalkeun di alam dunya. Bener. Matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mungpang meupeung keur aya. Tanya ka hayangna naon karesepna. Anak ngajamin indung bapana, maka Allah nu ngajamin anakna. Anak mere duit ka kolotna, maka Allah nu mere duit ka anakna. Anak nyenangkeun kolotna, maka Allah nu bakal nyenangkeun eta anakna. Ternyata senangna di alam dunya gumantung alusna kanu jadi kolot. Heuleuh atuh da. Pak, ku ceramah ke demi Allah. Rai geundeuk rai pias. Sieun. Nama kejeng sieun. Rumasa. Heeh tah ceramah nu alus teh kudu nobas kana jantung ibu. Sok ingat-ingat ibu baheula pernah ngahuak kolot. Kolot ngahuak deui henteu. Malahan aya kolot nu minta hampura ka anak. Hampura nyai bisi emat kurang nyugemakeun ka maneh salila hirup. Mak teh lain teu hayang mang meulikeun motor, lain teu hayang mang meulikeun HP, dalah di kumaha mak teh teu boga. Coba barudak ngaceret teh harita keneh. Hayang HP. Bener? Geblus rumah tangga ku kayaknya anak kolot, kunaon ibu dikawinkeun, lain ku karna Allah, ku hariwang geus layeut. Kolot nepi ka boga hutang nepi ka ayeuna, sawah nepi ka beak, imah digadekeun, melaan kawin ibu, da ibu tukang hias hayang nu hade, dangdut hayang nu bener, puting-puting hayang bajidor, kolot ridho sangsara, melaan ka hayang anak. Pertanyaanana, aya teu anak anu siap sangsara melaan ka hayang kolot? Dosa gede, paingan salat urang hese husu, paingan kana Quran teu pati wawuh, paingan ka masjid jarang langka, paingan ibadah teu karasa. Bongan aya doa kolot nu kahalangan ku dosa-dosa urang masing-masing. Matak budak soleh adalah budak nu hade ka indung. Mangga raoskeun ieu ceradang ceramah teh bebas kana jantung. Indung eueuh, bapa aya, ibu teu kudu ceurik nalika kolot eueuh. Cicing. Indung maot, bapa aya, teu kudu ceurik. Lain yang cerikan inung nu eueuh, tapi urang ceurik kana diri geus leungit nu ngadoakeun ka urang saurang. Semplak awak sapotong, aya bapa ngadoakeun urang sabelah.
aya inung ngadoakeun urang sabelah matak budak komplit inung bapana kunaon balager doa dua nana tapi budak yatim kunaon kadang-kadang balader doa inung doa bapana aduh sugan bubar teh dia atuh areling ka kola bener Bapak Ibu teh hayang ka surga heueuh aya surga teh di mana pintu gerbangna teh di dunia saha inung aya ka surga hayang aya nu boga gerbangna di gorengan sing aleuceug hirup teh mumpung dede aya budak ABG aya teh ABG nu can nikah dengekeun sia sajang ari inung nitah tara digugu aya kabogoh nitah nepi ka garcep gak cepat padahal kabogoh mah teu gablek jasa naon-naon urang sakola ku inung urang saragam ku inung sapatu bolong ku inung biaya sekolah ku inung jeung ku bapak tapi naha panitahna diengke-engke lamun hayang babari rizki kudu babari mikeun rizki lamun hayang leueur milik maka kudu leueur urang nyerenkeun milik ka saha ka inung bapak ieu mah ari milik hayang babari ai ka kolot pedit ngeunah teu ngeunah eon bener Bu batak lamun ibu lalaju jelema beunghar lalaju jelema maju tong sirik teangan aya amalan hate nu hade ka inung nu hade ka bapa demi Allah kuring maka demi Allah saking ku yakin bisi ibu ngalaju jelema nu beunghar lalaju jelema sukses lalaju jelema hebat entong sirik ku hebatna tapi sirik mah ku amalanana ku sumujud kanu jadi kolotna kunaon atuh Allah teh nitipkeun harta ka urang bongan urang mah tara sujud kanu jadi kolot matak budak soleh teh nu hade ka inung hade ka ngeusan geus jam genep naik 4:30 jam genep sajam 4:30 pira ku teu seubeuh oh henteu tapi pan ibu ngadeg abdi ngadeg pada cangkeul kan emung da pas sepuh damang tong lila tong jauh-jauh teuing ceramah mah da moal kapigawe hiji we heula alus ka inung alus ka bapak bubar ti dieu jug curhat omongkeun lamun inung geus eueuh kumaha tepungan kuburanana sabab nu geus maot teh tilu nu nepi ka sono ku nu maot mah hiji doana dua perkara nu sok dipigawe ku kolot dituluykeun ku urang katilu tah aya tilu nu nepi ka sono ku nu maot teh Bu jadi lain kudu mikeunan no lain moal beukiun nu kudu dibikeun teh hiji kolot nu geus maot sono ku doana dua perkara nu sok dipegawe ku kolot tuluykeun ku ibu eta teh sono ditepikeun ku Allah tuh ladang didikan maneh keur pangaosan tuh ladang didikan maneh keur sholawatan tuh ladang didikan maneh keur babagi tuh ladang didikan maneh bunga beak ti karep nepi ka naik darajatna almarhum nanya Gusti nah abdi mah kejeng ditaekkeun darajat aya amal nu dituluykeun ku anak-anak aranjeun ngan sabalikna Ba tuh anak maneh keur ngagosip tuh anak maneh keur judi tuh anak maneh keur jinah tuh anak maneh keur mabok ragrag derajat inung bapak nu geus teu aya diragragkeun di alam dunya ku saha ku anakna ken matak lamun bener nyaah ka inung bapak nu geus eueuh tuluykeun laku lampah kolot anu biasa sok dipigawe kadua doakeun katilu tong papaseaan dulur jeung dulur sabab kolot keur hirup wae teu hayang nempo dulur pasea komo geus maot ditepikeun tuh tempo dulur-dulur arandajeun anak-anak kabayang teu lamun adi lanceuk papaseaan merebutkeun warisan tuh tempo harta nu digenukeun ku maneh jadi silih kadek antara anak-anak maneh ragrag derajat harita keneh aduh matak nu merebutkeun warisan kolot demi Allah moal beunghar nah meuki jeung moal beunghar harta beunang jeung dulur kacau moal aya jelema beunghar ku merebutkeun warisan kolot naha da jelema ngarep-ngarep pamere kolot kuduna mah budak nu alus mah lain ngarep-ngarep pamere kolot tapi budak nu alus mah iraha hayang mere ka lain urang kudu dibere ku kolot poe ayeuna tapi urang kudu geus waktu barang bere ka kolot sanajan teu gede tapi leutik da kolot teh butuhan harta tapi kolot mah butuhna kapatuhan urang tilu tah wayahna kudu catet nu terakhir mah tah doana doana pagawean anu dituluykeun ku anakna katilu runtut raut dulurna matak tong papa saya geus
acan keburu adan tuh. Bu, sakitu nu kapihatur, bobo sapanon carang sapakan, mugi agung cukup lumur, jebar si hampurana, paralun anu kasuhun, meninggalin di pamrih, hampura anu katada, bilahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.